Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos dina jujutan hanca carita anu kamari katunda. Khususna ka Bulasmi anu mana harita nuju ke karalepannya diteuleum Bulasmi teh nya. Kulantaran aya hileud harita teh anu murag kana pingpingna. Aya naon Neng, aya naon? Jahri nanya meni hari weus-weus. Pak RT, itu ibu sareng Mang Ocin tigebrus ke balong. Jeung Neng Epa bari tutunjuk ke tengah balong. Jahri jeung anakna bareng ngareret. Uloh Jang, ayo urang tulungan Jang. Brus harita keneh duanana bareng leluncatan. Gep kana awak Bulasmi anu harita keur kekerelepan. Nempok itu si Ocin bunga lantaran aya anu mantuan. Terus awak Bulasmi teh dibawa ka sisi tuluy dihanjatkeun ka darat senang ngagoler dina luhur tambakan. Nya ari kutiluan mah teu burung katanagaan. Bulasmi salamet nyawana katulungan. Nya terus diburu ku Neng Epa terus digulang gaper. Ariwang sieun anu jadi indungna kuna naon. Da puguh katempo awakna teh meni ngelempreh. Sanggeus Bulasmi hanjat sarta aya di darat. Anu tiluan oge nya terus haranjat silih bantuan. Sakujur awak rancucut papakeana baraseuh. Cerog ngadeuketan ka Bulasmi anu keur digugulung ku anakna. Samalah gancang Jahri jeung Mang Ocin marik sakayaan awakna kalayan apik. Teu tela mitra masih keneh karasa keteg jantungna. Nya terus ditulungan sabisa-bisa ari Neng Epa jeung anakna Pak RT naringalikeun da puguh teu ngarti kana nanaon. Pak RT kumaha kayaan pun biang teh? Ceuk Neng Epa nempo kayaan indungna nu sarupa kitu kacida pisan hariwang. Kesa kedap Neng urang parios heula. Walon Jahri anu ayeuna mah geus dipercaya jadi RT mitra ku batur salemburna. Heueuh naik pangkat mitra si Jahri teh nya ayeuna mah janten RT. Da puguh RT anu baheula mah geus diganti lantaran umurna geus kolot nya teu kungsi lila jegoh. Bulasmi teh batuk golok-gok cai kaluar tina bahamna. Nya gancang dicengkatkeun awakna disangke golok-gok cai kaluar deui kawasna tadi basa ti teuleum loba pisan cai balong anu kainum. Teu lila brai panona beunta. Terus rarat reret ka kenca jeung ka katuhu beungeutna katara meni sepa. Renghap narik napas dadana karasa asa eungap awakna lungse taya tangan pangawasa. Bu, kumaha tos emot? Neng Epa nanya gap kana leungeun indungna terus diceklan. Ingat ibu mah Epa, ngan ieu dada karasa eungap jeung lungse ieu teh. Walon Bulasmi ngomong dalalaunan. Neng, tos heula ayeuna mah tuang ibu teh ulah waka ditaros, ending engkal urang candak wangsul. Awatos kana salira mah eta geuning angwana meni barasuh kitu bilih kabulusan. Ceuk Jahri harita ngajak sangkan Bulasmi dibawa balik ka imah. Nya lares Pak RT, mangga atuh abdi mangiringan. Nanging kumaha nyandakna? Margi pun biang teh sapertosna mah moal tiasa mapah. Neng Epa ngomong kituna teh bari rutret ka Pak RT jeung Mang Ocin. Nya nyamun kitu mah kumaha lamun urang gotong we atuh kunyiluan. Ya ayo atuh Mang Ocin. Yang Iman, abdi Pak. Sok bantuan bapak ngagotong. Jahri nya tujuan kana caritaan Mang Ocin. Samalah terus nitah mantuan ka anakna anu ngaran Iman. Anu harita keur nangtung bari nempokeun. Nya mangga Pak. Walon anakna bari srog ngadeuketan. Nya geus kitu mah regeyeng harita Bulasmi awakna digarotong ku tiluan. Neng Epa nuturkeun ti tukang bari ngelek boboko anu dieusi ku lalap meunang ngundur indungna tea. Mangsa alam geus maju ka burit.
Cahaya layung hibar ti belah kulon, sora tongere teriang patembalan, sora manuk raricit dina dahan siga narek terus ngarampih kana sayangna. Teu kacatur di jalana anu ngagarotong Bulasmi geus nepi ka pakarangan imahna. Samalah kabeneran Pardi keur ngadaweung di teras. Da puguh kitu kabiasaanna unggal sore. Nya barang nempo bojona pada ngagotong gancang atuh ti pupurubun. Turun terus muru ka Bulasmi lantaran hariwang bisi kunanaon. Kunaon ieu teh ibuna? Kunaon? Pardi gancang nanya meni hari weus-weus ka bojona anu keur ngalempreh. Puguh ibu teh geubis ka balong, Ama. Neng Epa ngajawab kenapa nanya anu jadi bapakna. Kutan tela buhnya. Nah bener Mang Ocin. Kenapa juragan gitu? Juragan istri teh digebrus kana balong. Ya sok atuh gancang bawa asup ka jero. Teu talangke sup Bulasmi dibarawa asup ka jero imah. Terus digolerkeun dina kursi. Kusabab papakeana baraseuhnya teu langsung dibawa ka kamar. Ari Pak RT jeung anakna terus baralik teu poho Neng Epa jeung Pardi nganuhunkeun kana bantuana. Nya kumaha mimitina ieu teh Mang Ocin, make jeung bisa kieu. Pardi harita tumanya ke Mang Ocin anu keur nangtung. Awakna mucicit katirisan. Tapi sabot keur kitu torojol Dani jeung Sarip anu kakara baralik di toko. Ya puguh kacida reuaseun ningali indungna anu keur ngalempreh dina kursi. Mau bari awakna katempo meuli baraseuh da puguh can disalin baju. Aya naon Ama ieu teh aya naon? Sareng deui kunaon itu ibu raksukan meuli baraseuh kitu? Ceuk Dani langsung tumanya kan jadi bapakna. Sidik Ama oge can nyaho ieu teh. Samalah kakararek nanya ka Mang Ocin. Tapi hidup duaan kaburu datang. Jadi weh keur ngomong teh kapotong. Jawab Pardi bari rutret ke anakna anu dua. Oh janten kitu punten atuh Ama. Mang Ocin mangga atuh carioskeun nah aya kajantenan naon ieu teh. Dani tumanya ka Mang Ocin bari neuteub. Oh pongoh ieu anyen gitu deui kan udangan. Ya, barabat Mang Ocin nyaritakeun anu tadi kajadian di balong. Sakabehna ditetek taya anu kaliwat ti mimiti Bulasmi jeung Neng Epa datang rek mundur lalab. Nepi ka harita balik deui ka imah. Tapi ari kana sababna Bulasmi bisa tigebrus ka balong mah, Mang Ocin oge teu nyahoeun da tadi teh can kaburu loba tatanya. Ah gitu kajantenan anu tadi teh. Mangga bae taroskeun ka neneng supados langkung paus mah. Ceuk Mang Ocin sanggeus rengse cacaritana terus ngareret ka Neng Epa. Sumuhun leres amat telepat anu disaurkeun ku Mang Ocin teh. Walau Neng Epa terus kadeuketan ka indungna. Tapi nah kunaon make jeung bisa tigebrus ka balong sagala. Ceuk Pardi rada heran ngadenge beja kitu teh. Nya pan ngawis eta mah mangga we anu taroskeun ka juragan istri. Margina pun emang mah teu terang. Nya geus we atuh Mang Ocin. Jig bae ka ditu bisi rek balik mah. Da geus salamet. Jeung deui geuning eta awak meniran cucut kitu. Pardi harita ngajurungkeun balik ka Mang Ocin, da puguh katempo papakeana meuni baraseuh buuk daran cucut. Nya sumuhun juragan bade permios wangsul heula Mang mah. Tos teu kiat ieu teh arateun hoyong geura digaro digaro disalin mangsa teh. Nya, jig atuh buru-buru keun bae lamun aya perlu mah engke tang tu bakal disusulan ka ditu. Mangga atuh kasadayana dikantun heula ku pun Mang. Mang Ocin amitan ka sararea. Mangga. Nuhun ya Mang. Sami-sami nyenying permios. Nya sanggeus ngomong kitu mah keceling Mang Ocin mulang ka imahna. Anu aya di imah ngan ukur tinggal Pardi sakulawarga mitra. Bulasmi geus mimiti bisa cengkat lalaunan dibantuan ku Neng Epa. Nya terus kacai mandi bebersih. Telila oge geus rengse terus disalin baju di kamarna. Kuledag ngagoler dina kasur ngareureuhkeun heula kacape jeung kareuwas.
tuluy reup sare sarta rap disimbutan ku salakina. Kasugri kaum dangu kocapkeun peutingna wanci ba'da Isa. Pardi jeung anakna anu tilu keur ngariung di tengah imah bari ngarobrol nyaritakeun di kajadian anu tadi. Bareng jeung kitu kadenge sora Bulasmi humarurung di kamar kawas anu keur ngararasakeun kanyeri. Nya terus gancang disalampeurkeun ku sararea. Kasampak Bulasmi teh keur guling gasahan. Simbutna katempo geus ngalumpuk di handap. "Bu, aya naon, Bu?" Ceuk Pardi nanya ke bojona gek diuk sisi ranjang. Tulungan ama, ieu awak teu kuat nyareri." Walon Bulasmi bari muringis ngomongna teh, srog dengke pangadeuketan terus segap kana awak indungna teh tela karasa meuni jebret panas. "Ama, geuning salirana ibu teh meuni panas kieu." Ceuk Neng Epa bari ngarampaan awak indungna. Ngadenge kitu Pardi ngarampa kana tarangna. Gap deui kana leungeun tetela nya bener Bulasmi teh panas meuni nyebret. Kesangna ngoprot juuh masuhan kana awak. Samalah kituna teh bari ngreper humarurung bangun anu ripuh pisan. "Jang, kawasna mah indung hidup teh gering ieu mah. Teu meuni panas kieu awakna oge. Cing pangniangankeun keur ubar ka ditu." "Kumaha ama pami urang ngangkir pa dokter we atuh supados diparios?" Walon Sarip mere usul ka bapana. Da puguh ngerasa hariwang sok inggis panyakit indungna Parna lantaran katempona bangun anu ripuh. "Nya teu nanaon kitu oge alus we atuh. Tapi kira-kirana dokter masih kene aya anu buka wayah kieu. Nya urang pilari we atuh ka bumi na ama. Margi ari raraosan mah da can wengi-wengi teuing ieu teh. Nya sok bae atuh ka ditu ari Sarip daek baneangna." Pardi harita ngajurungkeun ka anakna sangkan yang dokter. Jeung deui bener ngarasa kalian dipariksa ari ku ahlina mah. "Muhun mangga ama, sawios ku abdi. Kang Dani, namu teula kunci mobil supados enggal." Itu dina luhur pupet di kamar. "Pek bae cokot ka ditu. Kade Sarip, cing ati-ati di jalan ulah sok ke kebutan." "Mangga Kang." Nya geus kitu mah Sarip harita keneh indi trek neang dokter. Ari Pardi jeung Neng Epa kitu deui Dani narungguan Bulasmi. Samalah harita terus tarangna dikompres sangkan panasna teu nyebret teuing. Urang leuwih aya kana setengah jam. Sarip geus datang deui dibarengan ku saurang dokter lalaki anu umurna kawilang ora keneh. Nya teu micinan di waktu langsung bae Bulasmi dipariksa kalayan apik jeung taliti. Juragan Pardi teu jauh ti bojona ari nu sejena mah narungguan di luar. Da puguh bisi ngaganggu ka dokter anu keur mariksa. Saenggeus aya kana sawatara waktu. Bulasmi rengse dipariksa. Gancang dokter teh keluar ti kamar samalah terus mere keterangan ngeunaan kayaan pasienna. Geus kitu mah dokter amitan ka sararea terus dijajabkeun deui ku Sarip kana mobil bari sakalian rek nyokot ubar bari jeung babayar. Gancangna carita mitra Sarip geus balik deui bari jeung mawa ubar keur indungna. Nya terus harita keneh diinumkeun saluyu jeung aturan anu ditepikeun ku dokter. Teu sakumaha lila Bulasmi reup sare tibra. Teu marurung deui kawas tadi sigana mah ubarna geus terap. Kocapkeun isukna. Kayaan Bulasmi geus biasa deui kawas sasari. Kasakitna geus mending awakna teu nyebret panas cara peuting. Ya puguh sararia oge ngarasa bunga. Samalah harita oge geus bisa diuk milu ngariung jeung anak-anakna. Itu deui jeung Pardi salakina. Dina luhur meja katempo cai kopi jeung lalauhna mending ngarabul keneh meunang nyayagikeun biitoh badegana. Nya terus bae ngarobrol gogonjakan diselang ku barang dahar. Poe eta kayaan di imah karasa meuni hegar, tuning matak betah sarta tumanina.
Lain Bu, kumaha mimitina kamari teh beut bisa tigebrus ka balong. Juragan Pardi harita tumanya kanu jadi bojona. Ugo oge kieu eta teh mimitina mah ama. Kamari basa ibu keur jongjon diuk dina handapeun tangkal limus. Beut ngadadak aya nu murag ti luhur tangkal. Nya barang direret geuning hileud hideung sagede curug naplok dina pingping. Tah di dieu yeuh. Ih, ibu teh meuni gila nempona oge. Buluna meuni carengkat matak sieun. Nya ibu teh reuwas terus nangtung. Maksud terek dikebringkeun ngarah murag tina baju cek pikir teh. Bulasmi nyaritakeun kajadian kamari sameme teh gebrus ka balong. Samalah bari ditungtungan ku ngabiri gidig lantaran inget deui kana hileud anu kamari. Oh, janten ibu teh sieun ku hileud. Ceuk Dani anakna anu cikal. Nya, ugo oge kitu. Lajeng kumaha Bu? Sarip anakna anu kadua milu nimbrung. Make jeung kumaha ari Sarip. Nya saterusna mah teh gebrus we atuh ibu teh kekerlepan di balong. Tapi aya anu matak heran ieu teh. Ceuk Bulasmi bari rada kurang kerung. Naon Bu anu janten heran teh? Dengge pananya ka indungna bari neuteub. Nya rada heran ibu teh. Lantaran basa ibu ti gebrus ka balong, rasaan teh kana suku beut aya anu ngabedol ti jero. Samalah apan kasaksian atuh ku Epa oge. Awak ibu teh diteuleum kekerlepan. Samalah Mang Ocin oge geuning teu kuat nulungan aringan ukur sorangan mah. Sumuhun leres Bu, ku abdi oge katingal. Samali Mang Ocin oge salirana kacandak dikerelep waktos nyempangan ibu teh. Matak abdi duwi karuwas oge. Ngan saena we aya Pak RT sang putrana. Da pamih henteu madu kanaon anu baris kajantenan. Ceuk Neng Epa katempo meuni rumahu. Lantaran asa jadi reuwas kaleureunnakeun. Geus ayeuna mah tong diinget-inget deui kajadian anu kaliwat mah. Jeung deui apan ibu jeung Mang Ocin oge geus salamet, tapi keur engke ka hareupna lamun ibu rek mundur deui omat kudu ati-ati. Lantaran bisi panggih deui jeung hileud anu kawas kamari. Ariwang bisi mawa cilaka anu leuwih ti kieu. Apan mataknya dipikiraneun sarta piriweuheun sararea. Juragan Pardi ngingetan kanu jadi bojona. Nya puguh kitu ibu oge beut jadi singsieuneun rek mundur teh. Teu kudu ngundur atuh ibu mah. Butuh lalaban nitah we ka Mang Ocin atawa ka Biito. Da bual burung dipangalakeun. Ya, geus kitu mah teu lila anu ngarobrol teh bubar. Dani jeung Sarip arindit ka toko. Ari Deng Epa indit ka imah babaturana lantaran rek aya perlu bebejana mah. Ari Bulasmi ngaleos ka dapur. Sedengkeun Pardi terus luntang lantung di buruan. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam maju ka beurang, panon poe geus luhur tapi teu pati bengras. Lantaran kahalangan ku mega bodas anu pating garulung di awang-awang. Sigana mah moal lila deui bakal turun hujan. Da puguh harita teh geus maju ka usum ngijih. Kayaan di lembur Cibedug wayah kitu mah karasa rada tiiseun. Jalan desa malongpong anu lempang ukur hiji-hijieun. Sabab pangeusi lemburna anu sawareh mah keur araya di tempat pagaweana sewang-sewangan. Gancangna carita urang kocapkeun deui peutingna kira-kira wanci saleureut kolot. Kayaan di imah Juragan Pardi geus tiiseun. Da pugu anu bogana geus rek sarare. Neng Epa jeung lanceukna anu dua geus araya di jero kamarna masing-masing. Itu deui Pardi sarta bojona. Tapi bareng jeung kitu ngadadak Bulasmi teh hayang kacai. Terus jerut turun tina ranjang satuluyna kaluar ti kamar. Gura-giru muru ka tukang, gok kalawang dapur. Sabot keur kitu gebrug.
Di para kadenge aya sora menipruk bergandeng kawas aya anu lalumpatan. Naon eta teh beurit itu? Ceuk Bulasmi bari ngareret ka luhur. Lempangna ngarandeg, timburuna teh geus pasti kabeurit. Da biasana kitu di dapur teh sok rajeun aya beurit pating galacang neangan kadaharan. Tapi teu lila jep teu kadenge deui sora anu brugreg eueuh tuluyna. Ya geus kitu mah koloyong muru kana panto kamar cai. Sup ka jero brug pantona dipeundeutkeun. Bareng keur aya di jero teu pupuguhing kadenge aya sora awewe anu ceurik. Datangna kawas ti pongpok imah. Sora anu ceurik kadenge mulas melis bangun anu kanyanyerian. Nabeut aya sora anu ceurik. Sahanya? Bulasmi ceulina meuni rancung ngadedengekeun kana eta sora. Samalah bari jeung rarat-reret ka ayam teh beut jadi asa keueung. Cungungung kadenge anjing babawung sorana melawung, paselang jeung sora anu ceurik matak muringkak bulu punduk. Nah asa keueung kieu. Sora anjing meuni melewung jeung deui eta anu ceurik nah teu jempe. Nah kunaon nya manehna teh? Ceuk Bulasmi bari ngusap pundukna anu karasa pating puriding kawas rek manggih anu pikareuwaseun. Terus atuh gagancangan bebersih. Geus rengse gura-giru keluar teu poho panto kamar cai dipeundeutkeun. Geus kitu terus ngaleos. Tapi kakara oge aya kana tilu lengkah. Panto kamar cai teh kadenge ngerket. Brai muka lalaunan. Bulasmi ngalieuk ka tukang. Ugu atuh meuni olohok lantaran panto teh muka kusorangan. Nah beut muka panto teh. Apan tadi geus ditutupkeun. Ceuk Bulasmi bari melong kana panto anu geus ngagemblang. Bareng jeung kitu hiuk sora angin ngagelebug sia handaruan. Ditembak ku sora anjing bebaung mata kukurayeun. Kayaan didinya estuning keueung jeung geuman. Muringkak bulu punduk Bulasmi muringkak asa cerengkat. Sabot keur kitu. Ting ti mana datangna ujuk-ujuk jagelek di lawang panto kamar cai aya tangtungan saurang awewe anu katsida matak pikasieuneun. Awakna ruksak panon bolotot puukna ngararewing. Bulasmi ngajerit satakerna. Terus mengpeun beungeut sukuna karasa lungse. Sakujur awak asa pating sariak paranas tiris. Brek diuk teu kaduga ingkah tidinya. Jurig! Bulasmi kekeleuweuhan nyebut jurig. Bareng jeung kitu torojol Dani jeung Sarip disusul ku Neng Epa jeung bapana bareng datang ka dinya. Bu, Ibu, aya naon Bu? Dani haritat umanya ka indungna nu keur aneprok bari mengpeunan beungeut. Ya terus pada ngariung sarta padadanya. Sararia oge ngarasa reuwas nempo kitu teh. Komo deui da acan aya anu nyaho kana sababna. Ibuna, kunaon deui ieu teh? Ceuk Pardi bari ngaguyah-guyah awak bojona. Tapi Bulasmi bangun anu teu malire. Jongjon bae kekeleuweuhan bari nutupan beungeut. Jurig! Aya jurig nyingkas ya nyingkah! Ceuk Bulasmi kalah ngacacang beuki parna. Leungeunna pakupis teu daek cicing da puguh nurutkeun darasana mah anu harita araya di dinya teh lain kulawargana. Tapi sakumpulan makhluk anu matak pikasieuneun sarta ngariung ka manehna. Ama, saena mah ibu teh urang canda keula kalebet atuh. Nya Dani sok atuh bantuan. Nya geus kitu mah Bulasmi dibarawa ka patengahan. Leungeunna diceklan ku Dani jeung ku bapana. Tapi Bulasmi beut kawas anu teu eling.
Awakna anu gelajer teu daek cicing, anu nyeklan ampir kawalahan. Nya ningali kitu Sarip milu ngarjengan. Kelila geus nepi ka patengahan gek didiukeun dina kursi. Tapi teu lesot dicerkelan. Da puguh Bulasmi kalah mota hayang leupas. Ibu, ya abdi Epa nah emut atana pinte. Ceuk Neng Epa ngajak ngomong ka indungna. Kadenge caritaan kitu Bulasmi ret ka Neng Epa anu keur nangtung hareupeun bari semul walawe rek ceurik. Epa, bener eta teh Epa? Tanya Bulasmi bangun teu percaya. Panonna neuteub seukeut ka anakna. Laras ibu, ya abdi Epa. Ceuk Neng Epa bari neuteub ka indungna. Hatena ngarasa watir jeung salempang. Epa, tulungan ibu, tulungan. Aduh, siun. Jeung deui kunaon ieu teh make jeung dicareklan kieu ah. Ceuk Bulasmi bari rutreut ka salakina jeung anakna anu keur ngarjengan. Ibuna, kumaha eling atawa henteu? Juragan Pardi tumanya ka bojona lantaran hayang ngarasa yakin naha Bulasmi teh sadar atawa henteu. Ngadenge pananya kitu nya gancang awalon. Nya sadar atuh ibu mah. Sok gancang leupaskeun leungeun ibu nyeri. Walon Bulasmi matak pikarunyaeun. Ningali kitu Neng Epa teu tega. Ama, Kang Dani, Kang Sarip. Tos ayeuna mah tong dicarepengan wae atuh. Awatos kana salirana. Sareng deui rupina mah ibu teh tos sadar. Mitra, cageulai carita urang tunda heula aja. Insyaallah in urang lajengkeun deui. Hatur nuhun, kana naon rupi peratosana. Wilujeng gantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimput